Wa fil khamisi maktubun wa jawaznahum bihurin ainin inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Tah dina cincin kali Pak yeuh karasep simpret jiga nama. Saur para malaikat teh yeuh ieu cincin nu kalimat teh aya tulisan. Anu mana tulisanna teh anjeun teu kudu ijab qabul ku kami dikawinkeun anjeun jeung para bidadari cenah kitu tah ieu bidadari teh cenah kitu jazaituhumul yauma bima sabar babalas pikeun anjeun saila anjeun di alam dunia teh anjeun sabar cenah kitu dipaparinan ku Allah naon susah sabar dipaparinan bingung sabar dipaparinan cobaan sabar weh terus cenah kitu sampai gantingan dan sabur. Wasallallahu alaihi wa syekhi wa syarah rabbi Syawlil lailahumul fatihah. Wasallallahu hadrati ruhi ummi yani anjali bidjati Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Ghafarallahu dzunuba wa satara uyubahu ma'al fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi salisi. Nah. Mau di teh? Kopi salisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis salisi maktubun wa tilkal jannatul lati awristumuha bima kuntum ta'maluna. Wa fis salisi jeung eta tetep dina cincin anu katilu teh maktubun anu ditulis. Naon lapad oh berarti tong eta tetep. Wa fis salisi jeung dina cincin anu katilu maktubun anu ditulis naon lapad watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Watil kal jannatu jeung ari itu surga teh allati uristumuha cenah gitu. Allati eta surga uristumuha cenah gitu anu diwariskeun ieu allati bima kalawan perkara kuntum anu bukti aranjeun kabeh ta'maluna anu ngamal ieu aranjeun kabeh. Wa fir rabi'i maktubun albasnakumul hulala wal juliya wal ju eta teh hunya hanya wal huliya. Wa fir rabi'i jeung dina cincin anu kaopat maktubun anu ditulis naon lapad albasnakumul hulala wal huliya. Albasnakum cenah kitu nganggokeun kita kum karanjeun kabeh al hulala kana mane teh panganggoan wal huliya sareng pirang-pirang pirang-pirang hiasan. Pal hulalu cenah kitu maka ari ngaran hulal teh annau ussa siyabu cenah kitu eta pirang-pirang bagian pirang-pirang baju wal huliyu sareng ari ngaran huli anwa'u zinati minadz zahabi wal fiddati wal lu'lu'i. Eta pirang-pirang bagian papaes perhiasan minadz zahabi tina emas wal fiddati sareng perak wal lu'lu'i sareng intan lu'lu'. Wa fil khamisi sareng eta tetep sareng dina cincin anu ka 5 maktubun anu ditulis
Naon lapad wajawajnahum bihurin inin inni cenah kitu jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizuna. Wazawajnahum jauh aja nanya ngarabakeun kerap ngarabikeun banyak. Oh ngawinkeun urang sadayan. Oh wa zawajnakum cenah kitu sareng nikahkeun kita cek malaika hum karanjeun kabeh bihurin inin cenah kitu kalawan bidadari anu moncorong dua matana. Ini cenah kitu sanyanyana kaula teh jauh jazai tuhumul yauma eta ngabalas cenah kitu hum ka aranjeun kabeh eta ngabalas kaula eta ngabalas hum ka aranjeun kabeh al yauma dina hiji poe bima kalawan perkara sobaru anu sabar cenah kitu ieu aranjeun kabeh anahum kana sanyanyana aranjeun kabeh teh humul faizuna eta ari aranjeun kabeh teh alfa izuna eta jalma anu bagja kabeh. Wa pisadisati maktubun hadza jazaukumul yauma bima fa'altum minat taati. Wa pisadisi jeung dina cincin anu kagenepna teh maktubun eta anu ditulis. Eta ditulis. Anu ditulis sama eta teh. Anu ditulis naon lapad hadza jazaukumul yauma bima fa'altum minat taati. Hadza ari ieu naon itu cara ka mana ieu hadana euy eta hada ka mana juk hadza we geuning ka mana ieu hadana oh madku ari ieu teh kana khotam kadinya ari khotam teh jaza hukum eta pangbalas aranjeun kabeh al yauma dina cenah kitu hiji poe bima kalawan perkara fa'altum cenah kitu anu magawe aranjeun kabeh minat taati tina taat wa pisabi maktubun sirtum syubbanan la tahrumuna abadan jeung dina cincin anu katujuh teh anu ditulis naon lapad sirtum manana jadi aranjeun kabeh syubbanan eta jalma anu ngora la tahrumuna cenah kitu anu henteu pikun aranjeun kabeh abadan dina salawasna jadi ngora deui nya. Wapisa mini maktubun sirtum aminina la takhofuna abadan jeung dina cincin anu kadalapan teh maktubun anu ditulis lapad naon lapad sirtum jadi aranjeun kabeh cenah kitu aminina eta pada aman aranjeun kabeh la takhofuna anu henteu sieun aranjeun kabeh abadan dina salawasna. Wapitasi sareng dina cincin anu ka salapan teh maktubun anu ditulis naon lapad wa faktumul anbiya'a was-siddiqina wasyuhada'a was-salihina wa faktum cenah kitu metupi naon metupi bahasa orang napret metupi da simpret mah Jawa karurang wa faqote
Wafaqa. Sepakat. Wafaqo namanya teh. Wafaktum cenah kitu sepakat. Aranjeun kabeh sapa? Naonnya matupi anu pas satujunya wafak. Oh, wafaktum cenah kitu jeung wafaktum satuju aranjeun kabeh al-anbiya ka pirang-pirang nabi wasiddiqina sareng pirang-pirang anu jalma benar kabeh wasyuhadai sareng pirang-pirang syuhada wasolihina sareng pirang-pirang jalmi soleh. Jadi sadarajat bisa tujuan. Wapil asyiri maktubun sakantum fi jiwa arir rahmani dzil arsyil karimi summa yaqulul malakud khuluha ayal jannata. Wapil asyiri jeung dina cincin anu ka-10 teh maktubun anu ditulis naon lapad sakuntum. Sakantum lain sakuntum kayak kitu nama war merah ya. Sakantum cenah kitu cicing aranjeun kabeh pi jiwarir rahmani tina tetangga anu Rahman teh naon teh welas anu welas asih dina tetangganya anu welas asih dil arsyil karimi cenah kitu anu ngabogaan aras anu mulia summa yaqulu maka kari-kari ngucap al malaku saha malaikat udkhuluha cenah kitu kana lapat udkhuluha ma'anan asub aranjeun kabeh kana itu surga kana itu jannah al jannata tegasna ka jero surga bisalamin minal apati cenah kitu kalawan uluk salam minal apati tina pirang-pirang kalawan salamet minal apati tina pirang-pirang panca bahaya aminina anu aman kabeh minal makhawifi tina pirang-pirang perkara anu dipikasieun payadkhulunal jannata cenah kitu maka asup ya ahlil jannah al jannata kajero surga wa yaquluna cenah kitu sareng ngucap ya ahlul jannah syakirina lihadan naimi cenah kitu bari anu pada syukur cenah kitu ya ahlul jannah lihadhihin ni'ami kana ieu pirang-pirang nikmat. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Cenah kitu urang teh baru ngucap kitu mun masuk ka surga. Alhamdulillah sadaya puji lillahi atas kagungan Allah allazi anu azhaba cenah kitu ngaleungitkeun ya allazi anna ka urang ka kita cenah kitu alhazana kana pirang-pirang kasedi inna rabbana saenyana pangeran urang sadayana teh lagopurun eta yakti dat anu ngahampura syakurun cenah kitu jeung anu loba syukurna. Pasyukrullahi maka syukur cenah kitu Allah ka Allah taala bari maharuri Allah li abadi pikeun hamba sanauhu cenah kitu pikeun hamba Allah sanauhu cenah kitu eta ngalem ya abdu alaihi ka Allah bidzalika kalau bidzikri ihsanihi kalawan nyebut-nyebut kasayan Allah lahu pikeun itu si abd. Alhamdulillah cenah kitu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah allazi anu sodaqona geus ngabenerkeun ya Allah ka urang sadayana wa'dahu kana janjina Allah. Mansubun cenah kitu eta anu dibaca nasab. Bihadfil jarri cenah kitu kalawan ngabuang huruf jar. Fi wa'adahu tegasna dina fi wa'adahu tegasna dina lapan fi wa'adahu manana dina janjina Allah. Panjang kenenya. Wa aurasanal ardo sareng
sareng maparinan cenah gitu. Ya Allah na ka urang sadayana al ardo kana dunya aya altona tegasna masihan ya Allah na ka urang sadayana ardol jannata kana tanah lain dunia tuh kana tanah au altona atau tegasna maparinan ya Allah na ka urang sadayana ardol jannati kana tanah surga natabau wa cenah gitu. Cicing urang sadayana aya sakana aya naskana tegasna cicing urang sadaya minal jannati ti surga haitsu nasya'u cenah gitu dina sakira-kira kersa kita aya fi maudhi'i nasya'i cenah gitu tegasna dina di mana-mana cicing kersana urang fa ni'ma ajrul amilin maka eta nikmat ajrul amilin anu ajrul amilin anu ganjaran jelema anu lain anu atu naon ajrul amilin naon ganjaran jelema anu ngamalkeun ieu ahlul jannah nahnu kita geus kitulah panjang ting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim wa fisalisi maktub. Kamari teh cenah kitu makalah anu ka-22 teh nerangkeun tentang surga. Letakna surga teh di luhureun langit ka-7 di hanapeun arsy. Di mana-mana ahli surga, ahlul jannah cenah kitu bade lebet ka surga teh dipaparinan hiji malaikat anu mana eta malaikat teh nyandak hadiah eujing nyandak papakean ti surga. Tah eta hadiah teh ditaros ku ahli surga teh ari eta teh hadiah naon malaikat cek ahli surga teh tak ieu teh isina teh cincin anu mana cincin teh aya 10 biji kamari nu kahiji jeung nu kadua geus dibejakeun dina tiap-tiap cincin dina hiji-hijina teh aya tulisan nu kahiji jeung nu kadua kamari geus dibejakeun ayeuna langsung wapis salisi jeung dina cincin anu katilu teh ditulis aya lapan dina cincin katilu teh lapan teh watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun tah kitu. Tulisanana teh watil kal jannatu jeung ari itu surga teh allati anu uristumuha cenah gitu diwariskeun bima pikeun perkara kuntum anu bukti aranjeun kabeh ta'maluna cenah gitu eta ngamal aranjeun kabeh eta teh cenah gitu mana nama eta surga teh pikeun maneh sakumaha maneh keur di alam dunya teh ngamal kana perkara anu diparentah ku Allah jeung ngajauhan kana perkara anu dilarang ku Allah. Ku Allah ta eta balasanana teh surga. Cara asup ieu. Di pantau surga na bae geus disambut gitu, penyambutan yang sangat mewah lah. Ngan sakur dibere cincin, sabarna mah ngan eta cincin teh isi bacaan-bacaanana teh nyieun bunga ka urang gitu. Di cincin teh macam-macamnya. Ti Allah eta langsung dibikeun ka urang melalui malaikat. Gitu. Malaikat mana? Ti malaikat mana-mana namanya. Anak nanya, malaikat jaga surga teh malaikat naon? Hah? Teu nyaho, malaikat jaga surga. Teu nyaho malaikat nu ngajagan pantau surga? Hah? Malaikat naon? Teu nyaho mah aneh aing mah, berarti teu ngalaman jadi budak leutik eta. Lamun teu nyaho malaikat nu ngajagaan surga, nu ngajagaan neraka, amal goreng nu nuliskeun amal goreng, amal halus, berarti teu ngalaman budak leutik. Begitu borojol ka alam dunia kaluar tina palawan ibuna sade kitu. Jis kumisan cenah ieu kaluar teh. Kudu nyaho pan baheula urang keur leutik teh diajar Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atin, Malik. Ari duaan. Pan urang teh diajar pemerintah. Malaikat anu tukang ngajagaan surga teh nya kita malaikat Ridwan gara ranteng gara reulis
Malaikat Ridwan eta teh. Pan panto surga teh aya 8 kamari. Ai malaikat Ridwan ngajagaan panto nu kasabriji. Hah? Malaikat Ridwan ngajagaan panto nu kasabriji. Hah? Ai malaikat Ridwan tugasna di mana? Surga. Ari nu 8 naonna? Pantona. Malaikat Ridwan di mana cicingna? Di panto. Rek naon nu ngan panto tuh? Siga tukang WC umum wae nu ngan panto aing. Nah. Malaikat Ridwan mah nya di surga. Ngontrol. Yeuh, canggihna surga teh. Leuwih-leuwih ti canggihna urang ayeuna zaman ayeuna. Zaman ayeuna nu ngontrol apakah dikuriling henteu? Make CCTV lain. Cung geus malaikat Ridwan ge bagi CCTV, leuwih canggih ti zaman di dunia gitu kan. Surga mah naon eueuh di dunia aya eta di surga. Teu kudu mikiran sabarana mah, itu ngata nyen pertanyaan we. Sep. Ta malaikat Ridwan teh di mana cicingna? Nya geus ngontrol hungkul. Tah, malaikat Ridwan mah. Akhirnya pertanyaan nu kadua. Sakabeh malaikat teh ibadah ka Allah teh? Hah? Malaikat anu 10 ibadah ka Allah lain eta teh? Heuh, ngalaksanakeun kabeh parintahan ti Allah. Ya Allah. Ayeuna malaikat Malik. Ai malaikat Malik teh tukang ngajagaan neraka. Ari malaikat Malik ka surga tah moal. Kumaha? Malaikat Malik ka surga tah moal. Lamun ka surga eta neraka sang nu ngajagaan. Tenang wae simpret ieu nu ngajagaan di neraka mah. Anya. Wih, siap bener yo. Cicing di neraka. Ya, malaikat Malik cicingna tukang ngajagaan neraka. Sedangkan para malaikat teh kabeh ibadah ka Allah. Malaikat tu 10 nu urang apalnya kabeh teh ibadah ka Allah. Bener lain ibadah ka Allah. Terus eta malaikat Malik geus ibadah ka Allah ngajagaan neraka. Eta malaikat Malik rek ka surga tah moal. Ka surga terus neraka rek saha nu ngajagaan? CCTV. Aduh, Masya Allah. Kabeuleum atuh CCTV na di neraka mah. Nyosoknya pada dia. Malaikat Malik ka surga mah. Surga iraha ka surga. Sedengkeun nu ngaranna kafir eta abadal abidin di neraka. Misalkan nyebutkeun engke cenah lamun kabeh jelema dina neraka geus sepi, geus ka surga kabeh. Sedengkeun nu ngaranna kafir, iblis, Firaun, Qarun eta kabeh di nerakana teh abadal abidin salilana. Abadi di mana? Di nerakana teh kitu. Berarti otomatis kudu anu ngontrol meureun eta neraka teh. Bisi seuneuna pareum pan diangsrutkeun. Hareuy eta mah hareuy. Bisi teh kumaha nyangker kudu aya nu ngajagaan. Model malaikat Jibril mah ara entos beres tugasna tinggal lebet ka surga malaikat Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid kabeh geus arasup ka surga. Da geus bareres tugasna. Kitu anu can beres tugasna mah nyaeta malaikat Malik jeung malaikat Ridwan. Ai malaikat Ridwan geus sidik cicingna di mana? Di surga. Tah eta malaikat Malik ye posisina. Kan eta ibadah ka Allah lain. Terus anjeunna bakal ka surga tah moal. Iraha ka surga. Iraha. Cuti. Duh, ayo cuti sagala mah. Teu balik ka jawabna. Paling kata kieu meureun pret malaikat. Wih, si empret cenah, pret tuan kedeung cenah kitu meureun. Si empret bari ke kerlepan we cenah tadi neraka. Surga mah. Surga. Iraha surga. Iraha. Lamun beres tugas. Pan eta tugasna eta kan pan eta nu ngaranna Firaun, Qarun, iblis di nerakana teh salilana. Pan moal beres-beres meureun.
Moal aya eureuna eta disiksa di narakana teh gitu. Hah? Bisa kabur. Gak jelas. GJ kamu mah. Terus bakalna ka surga moal. Surga. Iraha ka surga. Ira eta malaikat Malik asup ka surgana lamun geus beres tugasna. Karita. Sedangkan ayeuna ieu malaikat Malik geus mulai can tugasna. Ayeuna malaikat Malik geus mulai can tugasna. Hah? Canda simpret lagi di dunia keneh, bener teu? Duh. Di mana beres tugasna? Sur iraha wallahu alam eta mah kawasan Allah atuh. Kudu dipikiran kudu aya cuti sagala. Emang eta tanggal merah. Jadi ditu teh. Kabeh ge para malaikat mah anu ibadah ka Allah mah kitu. Sadana ge labat ka surga empret gitu. Empret. Cuti segala rupa. Ngeunah tadi kitu mah cuti. Nganu istimewa mah nyata Abu Jahal anjeunna pan abada labidinnya di narakana teh ngan tiap dinten Senin anjeunna mah dilirenkeun boh siksa kubur boh disiksa di neraka ngan saukur bungah dina nalika keponakanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirna kitu teu ngimankeun ka Allah teu ngaku nabi rasul ngan bungah Kanjeng Nabi lahir ka alam dunia dilirenkeun tiap dinten Senin gitu siksa kuburna dilirenkeun jeung ke disiksa narakana ge dilir ka kudu bunga komo mun urang bunga na tiap hari tiap menit tiap detik gitu tiap rek diteungeul ku malaikat munkar jeung nakir teh kahalangan deui ku bunga urang gitu kan rek diteungeul teh ku marhaba deui gitu marhaba deui halangan gitu teh kudu bararunga nya urang dipimpin ku Kanjeng Rasul teh kudu bunga tuh saukur bunga eta teu maca sholawat teu naon ngan saukur bunga milu serianana gitu milu bungahna eta ngiring bingah sanajan bari tebalek oge haeu gagajel ngan teu boga nya tak kitu eta cincin eta tulisan eta nu katilu teh tulisanana teh mana tadi teh euy watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun wa firrabi'i maktubun albasnakumul hulala wal huliya cenah gitu tanu kaopat teh tulisan albasnakum cenah gitu nganggoan cenah gitu nganggokeun urang sadayana cek malaikat nganggokeun kami cenah gitu ka aranjeun kabeh al hulala kana hiji anggoan wal huliya jeung perhiasan cenah gitu tah teh dianggokeun tah ieu teh cincin teh hiji anggoan jeung hiji perhiasan pikeun anjeun tah anjeun samemeh lebet ka surga teh kedah nganggo lah iya 10 berarti kita urang teh rincem nya di dieu teh cincin unggul eta nu 10 dipake kabeh mapung empret nanya ayeuna kumaha mun nu curugna jarina aya salapan teuing eta pret eta mah tanyana macem-macem mah henteu eta mah nya jadi di bingkisan hadeana teh dipake teuing teh duka eta ngan pokona mah eta isina teh 10 cincin ting dipake ting teu wallahu alam ngan tiap cincin eta aya tulisan pal hulilu cenah kitu maka ari nu ngaran hulil teh anwa usyabi eta rupa-rupa pirang rupa-rupa baju wal huliyu jeung ari nu ngaran huliyu mah eta rupa-rupa perhiasan tina emas perak jeung intan lu kan urang ayeuna lalaki sebagai lalaki di alam dunia mah teu meunang make emas teu meunang lalaki teu meunang make emas rek mas empret rek mas tadi teu meunang pokona mah lalaki teu meunang make perhiasan nu ti dijieuna teh tinu lain perhiasan unggul misalkan si empret teh sultan euy si empret teh saking kuloba-lobana duit meuli piring tinu emas gitu atau nyieun gelas tinu emas dipake eta piring jeung gelasna teh dipake dahar jeung dipake nginum meunang teu wayah harumu teu meunang nu ngaranna piring tinu emas jeung nu ngaranna gelas tinu emas teu meunang dipake sabeunghar-beungharna beretnya teu meunang eta
emas nu warna koneng mah mahal kitu sageramna oge tapi emas nu warna hideung mah sanajan 50 kilo ge teu dilik-lik aja eta emas empret pan eta 50 kilo leuwih eta kan warna hideung teu dilik-lik aja ku batur eta nya gitu eta eta teh kete bakal dihias naon dipasihan hiasan tina emas tina perak jeung inten elu wa fil khamisi maktubun wa jawaznahum bihurin ainin inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun tah dina cingcin kali Pak yeuh karesep si empret jiga nama saur para malaikat teh yeuh ieu cingcin nu kalimat teh aya tulisan anu mana tulisanna teh anjeun teu kudu ijab qabul ku kami dikawinkeun anjeun jeung para bidadari cenah kitu tah ieu bidadari teh cenah kitu jazaituhumul yauma bima sabar babalas pikeun anjeun sageula anjeun di alam dunia teh anjeun sabar cenah kitu dipaparinan ku Allah naon susah sabar dipaparinan bingung sabar dipaparinan cobaan sabar weh terus cenah kitu sampai gantingan dan sabur ta eta babalasna teh naon nya eta para bidadari teu kudu ijab qabul deui tadi bere cingcin anu mana cingcin teh cirining anjeun teh geus kawin jeung bidadari anu moncorong matana cenah kitu eta bidadari pret euy lamun nginum cenah kitu nya nginum teh si caina teh katingali tadi dieu teh ya saking ku bening-beningna kulitna eta dibayangkeun bening eta katingali ieu si caina teh ka dieu teh ya lamun bidadari nyiduh ke alam dunia salam dunia kiamat saking ku seungit-seungitna eta ciduh bidadari nyiduh we sakeclak we ke alam dunia pret rata kabeh eta jelema gitu rata kabeh anehnya eta ciduh bidadari seungitna luar biasa sangat bidadari teh moal aya tadi alam dunia minyak seungit anu ngaleuwihan seungitna ciduh bidadari celak we ciduhna ke alam dunia langsung eta rengse pokona alam dunia mun nginum katingali eta si caina teh naon ngalir ka dieu teh kitu bidadari mah ting naon skincare na ulah nanyakeun ka saya nya supaya yang bening gitu eta kudu ganti ngaran nya bidadari mah pikeun lalaki nya pikeun awewe mah nya ganti we bidadara naon eta malah da surga mah geungeunah pikeun lalaki sok jarang cok nu ngomong ke surga ieu ari awewe mah kita teh bakal kieu pernah ada ngeuter riwayatna terus ari abi kumaha tuh ya istri ke asup ka surga teh meunang kani amatan naon cenah kitu meureun bener teu pertanyaanna ya nu ngaranna istri lamun salakina asup ka surga terus si awewena teh milu ka surga eta teh si lalaki teh meunang bidadari terus ari si awewena kumaha eta pamajikanana teh jadi pimpinan bidadari kana teh gitu. Jadi bidadari teh di bawah kekuasaan si pamajikan eta. Ena maneheun gitu tah. Karti teh. Si pret serian wae na teh pret gitu ya. Pret. Tang kemah di ditu mah pret teh moal aya capek. Moal aya nyeri tuur, moal aya nyeri cangkeng. Moal hiji lalaki bisa ngaladenan 1000 bidadari bisa kuat eta bret aneh sih soalnya di itu di surga mah teu ngeunah pret wah nu teu ngeunah kabeh ngeunah teu kudu ngucap di surga mah saukur geretek dina hati abi tah yang anu brek langsung jadi kitu itu teh tadi surga mah pas kitu pret teu kudu ngaluarkeun ucapan asa hate we ngageretek hayang anu misalkan dah keluar gitu da surga teh sedangkan hiji lalaki teh kitu lamun teh ama panghandapna weh manehna asup ka surga lain hiji bidadarina ge 70 bidadari pek tampret nyeri tuur eta nyeri cangkeng eta 70 eta teh lamun biasa-biasa asup ka surga teh teu istimewa teh kumaha gitu di surga panghandapna 70 pret bidadarina oge hayang nambah cenah gitu terus sebuah itu 70 aneh anjing terus orang teh aya bosen moal ke di alam di surga moden kitu pan pertanyaanna aya bosen ngeunah heuntah teu
bosan nya moal aya berarti atuh pokona mah sakur-sakur anu dibayangkeun teu ngeunah cek urang moal aya gitu ka ngising-ngising moal aya sabab ngising teh nyeri eta gitu henteu cenah teh nyeri teh ari main ceret mah nya ngagolosor we kitu si teh teh siga longsor srot jauh atuh teu kudu dikeureut deui tah beratnya tapi ulah salahnya micin anu ngabentuk jeung micin anu teu ngabentuk nyeri kene anu teu ngabentuk nya cair tuh nyeri eta ulah salah soalna naon eta si kerot salah we teh curhat gitu gawe aing naon cara gitu biasana aing ngagegelan cara henteu cara gitu emut cariosan ieu nya eta mama sepuhnya mama Anom mama Anu lamun teh mah geus kaluar ti WC teh beuh eta syukurna luar biasa eta syukurna teh gitu alhamdulillah cenah gitu ieu si klep teh kudu diganti cenah gitu sebut bahasana teh salahna naon di mana eta si kelon salawe cenah gitu leungit we hiji raregeta cenah gitu nyeri eta teh mun ngising teh gitu pre eta syukur paling gede teh kurang mah dirinya di mana-mana urang miceun kokotor pas ngeureut si kokotorna henteu kudu henteu nyeri gitu biasa-biasa wae kudu syukur eta soalna leungit hiji raregetna jadi kerot 24 gitu nya lain kerot salawe meureun henteu cenah ieu mah jadi ngurangan jadi kerot salosin atau kan 12 raregetna gitu eta sekali hiji leungit teh cenah nyeri eta mun miceun teh cenah eta mah eta mama Anu mah sok kitu cenah kamari cek Ustaz Deni teh sok kitu cenah jadi tiap keluar ti WC teh beuh syukur alhamdulillah cenah gitu ieu klep teh kudu diganti bahasana teh gitu syukur eta mah moal aya pre moal kapake eta ke di surga mah moal kapake tapi aya henteu liangna aya wae teu liangna pre moal mungkin dicor eta liangna mah aya angger liangna nya ngan moal ngaluarkeun kokotor ti dinya tapi kaluar teh kesang mana kesangna teh jadi minyak seungi wapisa disati geusnya nya wapil khomisati geus takawin jeung bidadari wapisa disati maktubun hadza jazaukumul yauma bima fa'altum minat taati jeung dina cincin nu kagenep teh bakal aya tulisan nu mana teh tulisanna teh hadza jazaukumul yauma bima fa'altum minat taati tah ari ieu teh surga jeung isina teh ieu teh pangbalas cenah kitu pikeun maneh nu mana maneh teh dina hiji poe cenah kitu pernah dina hiji poe di dunia pernah ngalakukeun hiji taat ke Allah tah ieu teh babalasna tah kitu bari jeung sabar cenah kitu teu pernah ngarasula kana sagala rupa anu dipaparinan ku Allah ka maneh tah ieu babalasna teh sigah nu nyiksa ka urang teh padahal mah eta teh cobaan bagi urang pan Allah maparin naon ngaranna teh bencana ka urang teh dua anu kahiji cobaan anu kaduana teh pepeling peringatan pikeun urang lamun cobaan berarti posisi urang keur taat ka Allah lamun peringatan berarti urang keur jauh ka Allah tah eta ku Allah diberi peringatan tah supaya deket geus deket bakal senang moal ka senang ke bakal dicoba heula gitu nah cenah urang kamari teh dagang teh rugi gitu terus aya geuning urang teh tara zakat begitu urang zakat kalah beuki ngagajlok eta dagang teh misalkeun teh kunaon ieu teh salah urang ti mana tah maneh teh geus balik deui ka jalan Allah terus di mana geus balik ka jalan Allah teh anjeun otomatis bakal dicoba heula ku Allah sabar henteu dina kasabaranna berarti engke babalasna teh dibere surga ku Allah janji eta Allah janji Allah gitu mana-mana anjeun sabar dipaparinan cobaan ku kami cenah kitu tanggal rasulullah kami ke dipasihan surga sobar pasti selamat ya mabur sabur selamat kabar ya mabur kege aya tenang we wa pisabiati maktubun sirtum syubbanan la tahramuna abadan
Terus dina cincin anu ka-7 teh bakal aya tulisan sirtum syubbanan la tahromuna abadan. Sirtum jadi aranjeun kabeh begitu eta make kana cincin nu eta meureun atau begitu dibikeun eta cincin anu ka-7 teh sirtum jadi anjeun syubbanan kana budak ngora. Tah kitu mah. Tak ke di surga mah moal aya aki-aki, moal aya nini. Aki-aki jeung nini moal asup ka surga. Tapi bakal ngora deui gitu. Sekitar umur sabar aja nya 25 ke atas lah gitu. Pokoknya mah mumeujina jag-jag lah. Mumeujina kenceng hayang kawin tah eta segitu 25 ka ditu. Naon cenah da urang cimpret mah cenah umur 17 geus kenceng hayang kawin cenah. Oh eta beda di tibatur eta aja. Tah laisa min ahliha eta mah. Itu eta tah urang teh bakal ngora deui engke teh di surga teh empret gitu. Misi empret maotna misalkan teh keur umur 70. Amin. Tapi kiamat cenah pas empret umur 60 eta. Tawakal. Misalkan teh empret teh misalkan maot umur 70 oke begitu asup ka surga mah empret bakal ngora deui sekitar umur 25 ka ditulah kitu empret. Nya bakal ngora deui. Ini aki-aki ngora deui jararajag deui. Terus ari anu orok keneh bakal jadi ngora moal. Ai orok kumaha ngorana atuh nya. Ai nu orok keneh eta engke di surga lamun asup ka surga teh saumuran sakumaha eta teh. Hah? Apakah main ajuk ngolotan gitu atau kumaha eta? Sok aya maot orok. Aya. Beureun eta teh lamun teu kan teu boga dosanya asup teh ka surga lain. Surga. Tangke lamun ka surga jadi saumur sabaraha eta teh. Hah? Apakah ngolotan meureun udaganana meureun aya orok mah nya? Atawa sakitu-kitu kene orok we. Hah? Orok we. Orok we eta kumaha teh? Orok we. Jeung orok mah teu ngartina naon eta. Tuh ke bidadari nganggur atuh. Bikin orok eta teh bidadari nganggur eta. Oh gawe cenah. Terus dicokot ku simpret bidadari. Orok mah orok wae nya. Ngan orok mah anu ngabejaan. Cik anji teh mah ngajadi pelayan cenah gitu. Pelayan pikeun indung bapana eta teh. Ki ngaranna orok mah. Ieu tikeur kamari ngabahas orok, ngabahas jelema gelo ka mana lompatna nya. Aya orok mah kitu ngan jadi pelayan pikeun indung bapana. Angger ke memilona mah ka indung bapana we sarua. Buat teuing ke si bege sok mun simpret ka surga aya mun 1000 eta. Orok. Oh, orok teh. Ih, ulah salah. Buruh tina kelinci eta teh. 1000 orok lagi simpret mah. Ih. Ampun. Dan nya, kamari ge anu dahar lain ku bangkong. Duh. Lamun ka surga eta beratnya kita impret ka surga teh disuguhan orok 1000 siki. Iya orok saha cenah orang orok simpret kabeh eta. Buruh dina kelinci eta bret. Aya 1000 siki pret. Pesan garing itu. Nah gitu nya. Mana atulah. Nah, kita bakal ngora deui terus la tahromuna terus moal kolot-kolot abadan salawasna. Rek ribuan tahun di surga angger we. Dedegan awak mah sakitu, umurna sakitu. Udah mau aya ulang tahun ke di ditu mah. Udah mau aya poe meureun urang ge teu nyaho poe di ditu mah. Ieu poe naon sugan? Aing teh tanggal sakit teh bayareun. Bayareun gitu mah. Nya. Kayak di surga bisa milu arisan teh bisa teh ayakeun nah pret ke orang lamun panggil di surga orang nyin arisan. Arisanana emas, inten mutiara gitu teh. Pokona mah naon we nu kareteg dina hate jadi kabeh oge. Di surga mah nu teungeun wa pisamini cenah kitu maktubun sirtum aminina la takhafuna abadan. Terus dina cincin anu kadalapan aya tulisan sirtum aminina cenah kitu jadi anjeun aminina jalma-jalma nu aman cenah kitu la takhafuna abadan geus teu kudu aya kasieun aya nama aranjeun kabeh teh abadan dina salawas moal aya cilaka moal aya naon pek lakukeun ku anjeun anu haram we ge jadi halal
gitu. Di itu arak ayeuna di alam dunia haram, ke di surga mah disadiaan talagana gitu. Allah. Talagana teh disadiaan gitu, Pret. Si talagana teh disadiaan. Pan ditu teh aya talaga Kausar Kanjeng Rasul. Terus aya walungan Cisusu jeung aya walungan Arak di dinya teh gitu. Pilih we eta mah bebas. Rek nyusu wae ge tinggal nyiuk di dinya mah teu kudu nyeduh, Pret. Teu kudu meuli susuna, teu kudu meres. Tinggal nyiuk eta mah. Sabab di ditu mah ngalir cai susu teh. Tuh. Wapitasi cenah kitu maktubun maktubun wa faktumul anbiya'a wasiddiqina wasyuhada'a wasolihina wa faktum cenah kitu sapantar aranjeun kabeh teh al-anbiya jeung anbiya wasiddiqina sareng para jalma-jalma nu benar wasyuhada jeung para syahid wasolihina sareng jalma-jalma soleh. Jadi urang teh geus sadarajat maksudna ku asup ka surgana ku bageurna urang teh wapak jadi sapadan gitu jeung anbiya jeung jalma-jalma siddiqin jeung syuhada jeung sholihin wa fil asyiri maktubun sakantum fi jiwarir rahmani dzil arsyil karimi sumayakun sakitu tah dzil arsyil karimi sakitu dina cincin anu ka-10 aya tulisan sakantum cenah kitu sakantum cicing anjeun pi jiwarir rahmani dina tatangga anu welas asih dil arsyil karimi anu ngabogan aras anu mulia. Tanggeus dibere yeuh nu 10-an teh dibikeun ka urang-urang teh bakal kumaha cek malaikat teh sumayakulu maka terus ngucap ta malaikat teh ngucap naon udkhulu ha mangga geura lalebet geura lalinggih kalabat surga al jannata tegasna surga langsung dipersilahkeun eta ku malaikat teh sok keralabat kalabat surga bisalamin cenah kitu kalawan kasalamatan minal apati tina panca bahaya aminina tegasna salamet aranjeun kabeh minal khawifina tina pirang-pirang kanyeri geus moal aya deui kanyeri di jero surga mah aranjeun asup ka surga teh bakal araraman cenah kitu bisalamin kalawan kasalamatan jeung moal aya cenah kitu panca bahaya anu dipasikeun ka urang paya dokhulunal jannata terus asup si jelema-jelema nu tadi diberi hadiah ku para malaikat teh ka jero surga wa yaquluna ke jelema-jelema ahli surga teh bakal ngucap pas begitu asup ka surga teh ngucap naon cenah kitu syakirina li hadzal ni'ami bari syukur kana sadaya kanikmatan ti Allah alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur tah urang bakal ngucap kitu. Tapi eta kanikmatan surga nu kabeh teh ku urang nu paling ditungguan teh naon nah engke aya nikmat nu paling gede teh nyata di mana urang pendak sareng zat ya Allah eta kanikmatan nu luar biasa teh nyata urang tiasa pendak sareng zat ya Allah urang bakal pendak sareng Kanjeng Rasul mah pendak ari anu ahli surga mah pendak eta Kanjeng Rasul teh noong ka umat-umatna teh kumaha barareta cenah kitu urangnya alhamdulillah bisi teu betah jeung ka neraka bisi Kanjeng Rasul teh wah ini sapatan ongko teu betah di dieu barareta kitu urang teh pendak jeung Nabi Adam jeung Nabi Nuh Nabi Idris kabeh ku urang dipendakan nabi nu apal ngaranna nu teu apal ngaranna ku urang dipendakan itu para malaikat pendak mah pendak kabeh tong boroning malaikat, tong boroning nabi, makhluk-makhlukna anu ngadamel lagi urang bakal ninggal kana papendak sareng da tia Allah gitu. Eta kanikmatan surga nu paling luar biasa. Tong boroning kitu para malaikat Jibril, Mikail can pernah ninggal kana da tia Allah mah gitu. Sabab naon? Kenapa kitulah mendak eta teh kitu ngalaporkeun teh ka malaikat korub eta. Abi teh misalkan geus panggih jeung Kanjeng Nabi Muhammad ngalaporkeun ka malaikat korub dilaporkeun ka Allah. Wallahu a'lam kumaha ngalaporkeun mah ngan teu aya nu pernah ninggal kana zat ya Allah. Tuh. Iwal ti Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj. Ngan ninggalna oge sanes kumata ieu. Kumata basyaroh ninggalna oge gitu. Nu mana mata basyarah teu apal. Kudu ngaji deui eta mah kana tauhid nya.
teu eta kanikmatan anu tadi teh anu kurang disebut-sebut tadi teh teu nanaonan. Anu paling ditungguan ku urang mah nyaeta pendak sareng eta ya Allah. Ngucap-ngucap kana lapat alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Cenah kitu teh ucapan urang teh kitu. Fasyakarallahu ta'ala li abdi sana'uhu alaihi bi dzikri ihsani lahu. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu. Terus cenah kitu alhamdu cenah kitu sadaya puji lillahi eta kagungan Allah alladzi anu sadaqana ngabenerkeun ka urang sadayana wa'adahu kana janji-janjina Allah. Ta ieu janji Allah teh ku Allah dicumponan. Naon janji Allah di mana anjeun taat dalam dunia ka kami cenah kitu taat ka Rasul misalkan teh li Rasulillah jeung lillah cenah kitu tak ku kami bakal dibere surga. Mana surgana ta ieu surgana teh ta ieu buruh cenah kitu buruh maneh keur di alam dunia sabar taat syukur ikhlas ta eta ta ieu buruhanana imbalanana teh ieu cenah kitu surga kanikmatan nu taya saya mansubun bi khafdil jarri ai fi wa'adda tamalatna wa aurasnal ardo cenah kitu sareng maparinan cenah kitu Allah na ka urang sadayana al ardo kana tanah nu mana eta tanah teh tanah surga ganti nama maneh teh lain tanah dunia ku kami dipaparina tah hop tanah-tanah surga natabawwa'u cenah kitu aya sakana tegasna cicing cenah kitu urang sadayana minal jannati di jero surga haitsu nasya'u dina sakira-kira kersa urang sadayana fi maudhi'in nasya'a di mana we anjeun kersa cicing sok cicingan cenah kitu cek Allah teh tah maneh trek boga hayang boga lahan di mana kitu pas geus asup ka surga abi mah hayang di belah dieu pek cicing di dinya oh bangunan naon urang teh dibere tanah bidang kata di teh celak tanah bidang pok di mana di dieu hayang kumaha bangunanana dret dibangunkeun di dinya hayang kieu dibangunkeun eta gitu dipangabangunkeun ku Allah tah bere sakitu maneh teh hayang sakumaha luasna hayang saanu pek cenah kitu terus kumaha hayang bangunanna hayang kieu pek bangun kitu tah kenna teh ku Allah teh bakal dikitukeun kitu ku malaikat kitu ngan eta janji Allah bakal sapertos kitu fa ni'ma ajrul amilin jeung eta jeung eta kanikmatan ajrul amilina naon ganjaran al amilina jalma-jalma anu ngamalkeun nah nu wa idza aradallah terus tangga sih ieu ngomong ke neraka ieu buknya ngomong ke neraka we nya wa idza aradallahu ayyadkhula ahlin nar fin nari ba'atsa ilaihim malakan wallahu a'lam bissawab supaya ya neraka mah